lain seri ngacai anjing rasa kunyuk ulah nafsu teuing atuh tenggelan nepi ka tarariis gitu acan goblok tenggelan aing mereureuy deui ayeuna ditampiling pake tos ya utak getih tong disebut urang Arjasari aing teu bisa kitu mah sebalik kanan maneh buktina mana teu ngalawan ya jika na punah taku hiji ge punah ku hiji ge kamana karep sia ngomong teh ka lain panita manya tenggelan 11 kudu punah ku hiji cing balik gitu teh euy cing balik gitu teh euy 10 deui tungakna oh jadi kedah dipunahan iya balik ngaran sampean paduli eueuh turunan teh ditu na keur Citrayuna kudu jangan masalah montong ngarewas goblok marukana mun aing dek sieun sanajan mana bisa ngukir langit ka apa aing moal ngejar satu jang beas oge deuleu eueuh aing turunan montong ngarewas ya goblok eueuh turunan aing teh masalah gitu lompat tas si goblok marukana meureun si maing deh si marhaya sieun euy si maing teh hayang ya howe aing mah deuleu nepi ka teu euy leuting ngomora nepi ka kolot eta euy kalakuan era-eranya naon teh radio naon aya nu ngomong di bulan itu nyieun kaonaran di saban tempat di zaman Atma Cikebar cing sia teh bakal modar we tampola jiga batur mah salat sameang rajeun ka masjid sia menyokot sajadah di zaman Atma Cikebar gitu naon teh teu parasea gitu nu hajat meureun sajadi wake jeung nyieun kaonaran di Padepokan deuleu urang Padepokan teh tukang usik tukang silat kabeh deuleu ulah nganggap enteng euy nya nu pasea jigana mah pisah kanya pisah karunya di bola mana teh hayang aing maribut jeung nu gede sungut teh sing harepan deuleu aing goblok panita neluh kain ngirimkeun ganggaung warjit guna-guna ngapeledak kana hulu aing moal mati panita moal ngan lieur seutik goblok euy ninggal kana hulu euy ninggal kana hulu euy ngangap nu lain-lain ka Padepokan Taluh Galonggeng warjit diomongkeun aing dalanya eta nepi ka kitu neluh aing goblok kabeh euy anu neungel kana hulu aing teh sia aing goblok sia marukana aing dek sieunun meureun sok aya jalan goblok hulu aing linton kumaha lamun beno aing reuneuh goblok ke naon maksudna sia teh ai si laing maka jeung neungel kana hulu aing ai si laing datang ka Padepokan arek naon hor wajar we lalaki
mah ngalamar ka awewe wajar bener wajar bener tapi eta ditarima henteu bogoheun awewe teh ka Aswatama anak dorna teh heeh aing ngalamar ka nu geulis ngan ti ditu mere langsung mere demok panteungeuna aing kasinggung mun keur mah nempek pantes keur sia mah aduh bebeng kitu mah ulah ngahina hade goreng ti Allah nu babang nu ceking nu gelis anu pagek le tarimakeun ku si laing da setan selera aing boleh nu kitu dulu sararea ge kitu ai selera mah hayang ka nu gelis hayang ka nu beunghar ka anak penak tapi diparengkeun ku Allah jodohna ka nu eueuh cangkengan tampi dengekeun ku sia kebeungeut tepi kasarupa jeung aing namlek dia aduh jiga lain akal ya si laing pipilueun kana urusan dewek lamun didinya hayang pasea jeung anu ngaran Cit Rayuda saeutik gedena sia teh kudu loba pangabisa di antarana bisa karate, judo, tinju, yusuf, silat, kakara, gelut jeung aing. Lain seuri. nganggap enteng ka urang dia nganggap eueuh pangabisa Dah. Awak bajigrag kitu mah eueuh tipe silat eueuh. Mu nyatu teuing. hayang dibuktikan Lamun sia bisa silat buktoskeun sabab dina silat mah deuleu tina gerak-gerik oge geus kaciri tina rinat tina rengkak paripola kuda-kuda buktoskeun deukeun ku sia sok leuleuh aing hari nya mah sia tukang silat sok buktikeun kanyuta kacabak euy aduh lamun dina reng-reng mah ieu mah reng-rengan mah mun dina doma mah urang tuluykeun deui jeung aing panita goblok tapi sini hayangnya ho aing mah deuleu utang pati bayar pati utang urang bayar wirang marukana meureun aing rek ngejudge moal keur aing urang aya sia moal aman dunya tetep boleh wae aya karus tobat geura bebeja ka Pak Asep deuleu Allah mau dipangunangkeun